Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sampurasun. Sadaya hadirin anu linggih di ieu tempat. Sareng rerencangan nuku abi dipika hormat. Langkung tipayun, mangga urang sami-sami muji ka Tuhan Nu Maha Esa, salayan masihan waktos kanggo arurang hadir di ieu tempat. Hadirin anu ku abi dipi hormat, sami sareng tema biantara waktos ieu. Judul biantara waktos ieu nyaeta Musik Sunda nu kagerus ku musik luar negeri. Rerencangan nu sami linggih di ieu tempat. Upama nilik kana kabudayaan Sunda sareng oge kabudayaan luar negeri mah jauh beda pisan. Utama nama tina kasenian jeung kabudayaan musikna. Tiasa ditingali tina kamekaran industri musik mancanagara jeung di Sunda. Utamana di wewengkon Korea Selatan. Henteu nganti Korea Selatan, tapi oge ti nagara sejen oge. Aya oge bukti yen teu saeutik rumaja Sunda nu resep ka artis luar negeri. Boh tina fisik atawa sora artis, rumaja Sunda mikaresep. Naha eta musik pop, jazz, rock, reggae, hip hop, jeung sajabana. Tapi hanyakalna rumaja Sunda henteu oge ngalestarikeun musik ti Sunda. Malahan masih kabetot ku musik luar negeri tanpa ngajembaran musik ti Sunda. Padahal di Sunda mah loba pisan seni musik nu matak ngeunaheun didengekeun. Tapi rada beda jeung luar negeri nu teu bisa dijadikeun dance. Tapi musik dina bahasa Sunda bisa dijadikeun iringan boh upacara adat jeung sajabana. Rerencangan nu ku abi dipika hormat, padahal masih loba keneh kasenian Sunda anu dipikaresep ku urang luar negeri. Upamana tarian, musik, kadaharan, malah tradisi ti Sunda nu numutkeunana unik. Contona kasenian Sunda bisa narik minat para ahli tata kota Amerika Serikat dina website Universitas Pajajaran. Terus aya angklung, alat musik khas Jawa Barat anu jadi warisan dunia dina website detik.com. Terus aya Ridwan Kamil ngaresmikeun puseur kabudayaan Sunda di Inggris tina website Famela. Jeung rea-rea deui nu asalna ti Sunda nu geus nepi ka luar negeri. Kasenian Sunda nyalira tiasa dugi ka luar negeri. Nahan teu urang oge nu ngalegaan. Urang oge diijina nuturkeun zaman. Tapi urang oge henteu kedah hilap naon nu aya di tempat urang cicing atanapi di mana urang dilahirkeun. Aya seueur cara anu tiasa janten jalan pikeun ngajembarkeun musik dina bahasa Sunda dugi luar negeri. Kiwari geus loba platform atawa aplikasi saperti TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, jeung sajabana. Hadirin anu sami linggih di ieu tempat. Upama urang mika cinta kasenian ti luar negeri, urang oge ulah poho kana kasenian asli urang. Sareng teu hilap ngalestarikeun kabudayaan Sunda supados kabudayaan sareng kasenian Sunda tiasa langkung dikenal saalam dunia. Rerencangan anu sami linggih di ieu tempat. Sareng hadirin nu ku abi dipika hormat. Sinala jajan permen sarebuan. Sanes nyandak acis kalah daun. Sakitu nu tiasa didugikeun, abdi ngucapkeun hatur nuhun. Moal seueur anu dicatur, mung sakieu nu tiasa kapihatur. Si Abah ngantosan sakedap, bari dahar sareng Neng Inten. Salah kecap, salah ucap, abdi nyuhunkeun dihapunten. Hatur nuhun wilujeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.